Abah jelema sugih ringgus ke Jakarta geus ka Singapura bebeakan dilayadkan ku Abah naon ya pasar we sakena teh emang selain obatan cek apa sing gede hate coba bae ka puskesmas lah geus sapira puskesmas obatna gering eta kena nyeri cili eta nyeri irung eta puskesmas banyak kos kita tuh batuk eta asma eta geus kula geus ka Jakarta geus ka Singapura segala geus beak geus cakap banyareat mah ulah kitu janu nyageurkeun Allah lain obat lain dokter tekadkeun nu nyageurkeun mah Allah sahadunya obat puskesmas ge atuh janu nyageurkeun mah Allah lain cenah geus ka Jakarta geus ka Singapura iya tuh aya Allah can nyageurkeun mah sanajan ka Jerman ka mana ge nya iya tuh coba we ka puskesmas urang ulah teu nyareat teuing Abah balik nurutnya nah ka puskesmas dina hatena mah sapira puskesmas obat nyeri huntu eta ceuli eta salesma eta asma eta obat jantung eta bae puskesmas jantung geus sakit saaya tuh darurat itu jana ge beli ka puskesmas teh geus lah asa-asa bae mariksakeun ya obatna pasti eta keneh kan geus bawa diinum nya kunaon menang sajam 2 jam cenah ieu jebar ada ngeunah ini si bener oge cek eta terus isuk dan nginum deui apa sekaligus bae paling obat diinum cak dia nama permen meureun atuh overdosis tapi eta barang geus aya udah saminggu mah Masya Allah bener kiai cak yana bener kiai mentak urang ulah osok ngabaikeun ngecilkeun ka urusan-urusan nu cek hate urang leutik ulah berobat eta kadang-kadang kos kitu urang mah hebat we ka anu nu nyageurkeun makan Allah aya anu urang mana eta geus teu cager-cager komo mana ge teu cager datang itu teh sakarang ngaran Abuya di Cidahu datang kadinya Waalaikum kunaon ya waduh cenah ya geus berobat geus wow kadieu bebeakan mun aya umum ieu mah cenah naon garana tanggal bujang kaget lah komo kos kitu atuh cegeran sambil bujang kaget geus obat nu paten mah geus teh cokoteun ku nya ieu teh rendemkeun kana cai inum balik buyana langsung nya dilaksanakeun di inum bra jangeuna ini awak coba saya tenang kan dia bujang kaget tuh loba habak sama dia wow tuh langsung diinum deui cager ku bujang kaget doang tak eta kan ya Allah cak yana ngomong kieu mun ti kamari meureun itu kudu jujualan teh kudu kitu sia mau ngomong kos kitu eta teh Allah teh meakeun harta heula buku ku sebab hartana teu bagus tak eta rahasia ya Allah aya nu geus kadieu kaditu migrain geus teu nganggap obat-obat warung teu nganggap geus ka dokter geus diurut ka mana aya beta babaturan saya kunaon ieu aduh sakena hulu sopan ta bahasa hulu teh sopan nyeri hulu deres aya haan coba di belah kaler atuh ulu tah kunaon nyeri ulu cek cenah aduh jeung beueung aduh tadina meureun ngadar cap ejos ya mah haan kurang ha hulu ejo eta kos gitu tah ejo ieu kumaha geus ka mana aing geus ngurut sabaraha bulan ieu panyakit teh geus ka dokter geus sana ku prokol geus dah bera prokol ini coba ge ku prokol prokol di obat warung cek nya kula sok
nganggap kos gitu coba helanan coba kunya ajurep besare udang sare teh plong ya Allah ya Rabbi cek ku ngeunaheun ieu ji prokol we kan eta obat prokol ulah kadengeun ku pabrik prokol be atuh aing pajar promosi ye carita obat-obatan ieu mah untungna aing disumbang be ku PT Prokol sia mah boleh bae dasarna hayang sia mah tah eta ulah sok ngabaikeun ka obat-obat leutik obat-obat warung inget kulai ieu mah alal hak lain dongeng fiktif bener adi kula mah kula pesantren ka Banjar pan macul di Banjar teh macul haju ieu ka pacul meureun wiridanna poho hari teh teurak teurak waduh bacocor cek urang dieu mah getih atuh di ditu biasa diobatan segala sesuatu lah sapira kena pacul kan seetik congo pacul tapi ternyata meureunana besi makan ka lain deui nah kabelah dieuna terus ngagedean di pondok teh tah bengkak meureunnan bangsa saminggu nyeri bengkak baliklah balik ka dieu balik bebeja ka abah ka ibu kitu ka dokter bae cenah ka dokter ka Tangerang dokter geus sabogala rupa teh cager dokter deui teh cager deui geus kompres geus pindah dokter ngagedean ye daerah akhirnya dokter Kamal ka dokter Kamal ahli kulit teh coba ini mah harus dipotong gitu iya aing berobat dipotong sakate teh geus leutik hate waduh mangkaning pemuda keneh besi ka hayang ka awewe kenyanan deuleu kurang hiji aya di embung oh siapa sok ka mana bae pikiran teh aduh aing kudu dipotong jempol masyaallah balik ka ieu teh harita kene barang rek dipotongna ku dokter Kamal teh lah udah balik ka dieu terus ditanya deui ku abah jeung ku ibu kudu dipotong cenah bu nanaonan sek nyieun teu bisa motong eta dokter ibu eta geus cenah ku ibu dirawatan geus pokona mah marud koneng ku ibu almarhumah masyaallah koneng terus di bawangan setik wah asal atuh ieu badek digoreng meureunana diuyah diaduk-aduk kolot baheula eta make daun cau di dina tatakanana teh daun cau kulutuk ulah di piring syarat meureun nah guys mana nu nyeri di ieu heula di non di bubuynya sia bubuy dihau tuh datang ke asak ulah di dia di dapur gedeng geus teu daya teu upaya mana nu nyerina eta geus bu panas kene ulah loba omong ibu dokter sia cek kene bari lalagaan ku dokter itu geus teu bisa ku ibu bae langsung Italian ku nyana es kumaha tuh nyut-nyutan geus loba omong oh bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith lalagaan ibu sok lalagaan mah ibu kula mah gitu guys jadi tepak ku cenah guys Masya Allah alal hak udang subuh nyeri barang dibuka coplok teh nu nyeri teh coplok sorangan betus coplok bae ya Allah ya Rabbi maha kawasa Allah mantak dipraktekkeun ku kula ta eta tah aya jelema geus nyeri induk dipotong ulah nurutan ibu kula ge
aja gua makan koneng. Nah, ti koreng uyahan. Terusan eta naon karang-karang bawangan. Aja doana Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Geus sabaraha urang ya alal haq di sabaraha urang nu deuk dipotong panyakitna hampir serupa kos gitulah cala lagi. Aya nu menta ka Haji Pendi. Sarua praktek nama kos gitu. Paeh. Geus lain ngagede-ade paeh. Hampir jeung nyanana. Ya Allah, tak ibu boga tarekah ti kolot seperti eta. Jadi ulah ngabaikeun urang ke dokter ya boleh ke dokter kan geus